Bah, mumpung keur di Cianjur, urang boga tempat nongkrong bari ngopi ngeunaheun. Di mana? Di Cafe Aloha itu mah langganan urang. Apalan bae. Atuh meureun da kawuhan aing mah loba. Yap, Ayo. aing dibayaran mumpung aing keur boga milik. Aja. Heeh. Rek. Ah, iya tempatnya. Yuk. Nah, itu tempat nongkrong urang, Bah. Cil. Urang mah geus langganan di dia mah. Apa wae tempat nongkrong? Sok, karek pesan naon wae genan. Dia masih di Honolulu. Mana kenal ke Honolulu? Honolulu naon? Orang mah pernah nyetir ke Honolulu. Ieu mah buat estetik ieu mah tempat nagenan. Sok pesen ke urang dibayar. Ah. Mana pesen naon wae? Iya minum-minum. Dessert. Dessert. Oh, dessert. Sok, ano ba? Rice bowl. Rice bowl. Rice bowl. Siap. Urang mah pagawean teh nongkrong teh di dieu. Ulah bebeja, ayo anu misalkan mau nongera di bawahna ka dieu. Ulah bebeja. Semua. Temen ku aing ge dibayar. Ini akan menjadi sebuah rahasia besar. Enakeun soalnya lamun misalkan eta teh aya live musik segala di dieu mah tuh. Bisa rek nyanyi. Cing loba, apun loba ancam bejakeun sama majikana. Ah. Hah? Pokoknya mah tenang. Dibayar ke urang keur boga milik. Mantap, pokoknya mah dahareun nagen. The best pan. Ada rese ngaranna genan, tapi ngeunah ieu mah. Jackfruit caramelized. Hah? Jackfruit caramelized. Lain Jack Denny. Ah ya, karena kan ini Oh, blueberry. merek Paul. Makasih ya. Sok, dahar. Silakan. Nah, makasih ya. Sok, dahar. Yuk, ini ke sana. Berapa? Enaknya, caranya. Mantap kan? Bener tahu aja tempat di Cianjur yang ngeunaheun. Oh, atulah aing teh atuh. Bedog euy. Yang bedog atuh teh mah peso. Dog ieu teh bagi aing mah nu kitu. Sok masih awe atuh lah. Main kata ieu lah kudeung. Letai. Cik, Wah, kepin atuh. mantap dah. Aduh, jabrik ke mana nya? Mau kabur tuh. Kabur kumaha? Tapi pan aing moek mayarna genan ulah hariwang kan. Da manehna mau kabur mah. Oh iya, sorangan mayar lagi. Nah, santai we. Banyak dah hari nagenan. Tapi mantap nak. Hop. Nah, Jongjon. Gua jongjon, nuhun pisan dah. Siap. Wingik bayar heula nya. Oh, Sok we. Nyantai. ah, Sok. Wingik bayar heula ka kasir. ah. Harga Oh, rumah dah rumah. Ada bayar kebenaran? Sadayana jantan 3.500.000. Sabareun ah. 3.500.000. Nangis bisa nah. Karena di mana genan di salin. Kan eta rencangan tos nyandak 2 keresek ageung, coba anu spesial hungkul kan. Jantan sadayana 3.500.000 nya. Mohon ah. Goblok, anak kadal.
Kira-kira si koplo tengah banjut nahang wae. Paling di badan pada yang nganggo diri. Yulis ya. Tosa, lebat nuhun ya. Padahal kok aja panggil dicatrokan hiji koplo. Kira-kira tuh ulem jajan kuat kan buat keresek. Setahun dan 2 bulan dulu. Keluarga kita di imah pasti aratoheun bawa oleh-oleh ti Cianjur. Dia dicatrokan hiji. Kapanggih ku aing. Kehet diberi jantung mentah hate. Goblok dasar. Duit cash tuh. Oh, itu. Kan digantian ieu ku aing aya mah. Oh, aing mun aya mah kopay. Nah, tuh kemana ieu dengan duit cash aing? Nah, Butuh pisan. depan aing belanja. Tuh. Beli. Kasih. Punten. Mangga. Duh, punten Kang. Teu nampi sumbangan ieu mah duh. Aya wae. Kaditu punten. Aduh. Kalau sangka aku minta sumbangan. Sana saya minta sumbangan, Kang. Pengen ada kartos. Hah? Pada nyuhunkeun atos. Aduh, punten Kang. Teu nampi sumbangan. Aya nama komolah. Suka-sukeun atos geus teu usum. Lo kaditu. Sanes nuhunkeun artos, saya nukerkeun artos. Aduh, Mang, di dia mah lain tempat tukeran, tapi ieu mah bereling. Kaditu banget kieu mah minta sumbangan. Lain nek erek transfer di dia kadinya nyopot cash. Lah, balasan pe daerah eta mah. Tos Mang kaditu we. Habis teu pada melan Mang. Kumaha jalan teh? Kaditu Mang. Iya erek transfer kadinya nyanda cash tapi. Tambah era pura-pura transfer. Lah, Mak yuk. Mau nak kumaha jalan tunai kieu. Hanya tarik tunai. Kata percaya si goblok. Ya belah dengan main saja nih. Idong ieu mah tongguna. Panggil. Biasa ribu saha. eta Pak Haji biasa ngikut sumbangan. 17 Hah? Gua pengen teh tapi dah lain baru perang ieu sama. Oh, beda ngaran tapi teh. lumayan wae gitu. Sisi bisa dari transfer lah ya kan kasih. Nya tuh Pak Haji. Aneh ngikut sumbangan. Untung aya ATM di dinya. Idong jalan mati ngomong gua eta mah. Tunggu jangan tutup yuk. Assalamualaikum. Oh, jadi mah kumplit. Aing teh butuh jeung meuli ieu tas jeung budak euy. Ya, anter. Wah, harus di dieu mah tuh di toko naon teh? 88 nya. Nyanyi yuk. Naon? Tuh. Teh heula pan aing yang heula tas heula teh jeung budak. Engke. Kayaknya. Gampang cicing. Ku aing diburuhan. Lu pantesan nu mana nya? Jeung ieu. Cicing tenang. Nu mana heuh? Ayo jangan budak mana mah abis ieu. Udah aing respen ieu Kapten Amerika lambang bintang. Asih ya mah. Cocok ah. Yuk. Mana beli sepatu? Sepatu tuh buruna ieu. Besok tuh mana pilihan? Mana mahal-mahal. Ieu. Minta. Ayo. Pak. Entos ieu sabarahan, Pak? Terus jangan ide wae, Cil. Aduh, Mang, sahur abi ge bade minta sumbangan. Mingka dieu, Mang. Aduh, punten ieu. Kantong icaleun ieu teh, Mang. Heuh, icaleun abi rek meser. Ieu deui sepatu, aduh. Punten, Mang. Ieu, ayeuna mah tos teu usum nyukeun sumbangan teh, Mang. Aduh, komo ieu teh nyanakna naon? Batur mah nyaranak proposal segala rupa. Ngakal. Tos, Mang. Punten. Duh. Abi ieu, bisnis anu balanja, tos we kaluarnya mah. Abi mah lain sanes minta sumbangan mah. Geus teu perlu alasan mah.
Nanti kudu balasan kumaha abi bade meser tas eta jeung sepatu tah. Kan keluar mang kayak bila nu balanja izin abi atuh. Astagfirullahaladzim bener-bener ieu jalma. Tinggal sana keluar. Pak, abi bade meser eta. Ek dibayar ku abi. Aya ku ke mang. Ieu, aya mah geus teu usum, nyungkeun sumbangan-sumbangan mah mang. Komo mang polos tong kieu teh nyanak formulir segala rupa. Kumaha ieu? Apa dulu aku aing? Ulah cil. Wayahna. Kan bae, kanjeng kena urang mengelehan daripada sorangan ke amuk di dieu. Ke bisa hancur ieu toko. Aing emosi ieu. Geus tahan. Kan bae cong neangan di nu sejen we. Asal ieu mah jalma anak kurang kieu meureun. Ayolah. Ayo meureun. Naon maksudna mah? Oh, si memang gelo. Kan itu. Anjir, tahan. Dasar jamaah edan, kita tadi aing papanggi we di mana-mana jeung jalma ieu koplokna teh. Tahan cil. Bisa ieu pitet. Awas ya. Tahan. Mau balik. Aing diacak-acak kan mah. Tahan. Aing. Geus. Ngerakeun. Nah, oleh tadi balanya teh. Balanya naon nya? Bang Jack. Ari bieu duaan jeung udah petik amak-amak kan kudu teh kunaon eta balanya nah. Biasa Pak Haji, bade nyalungkeun sumbangan teh Pak Abi diusir we ti warang uwih da bisi seueur Padahal balanya mah bere we atuh 1000 2000 mah. Tuman Pak Haji kena deudeuyeun. Oh gitu. Jadi nu minta sumbangan ya. Ohon. Ada nu balanya di kitu-kitu. Sanes nyalungkeun sumbangan eta mah. Daripada leungit pelanggan mending leungit Bang Jack we balik ah. Iya punten Pak Haji, dia kudu eta beresan deui itu kan itu ka tempat Pak Haji. Sareng eta tas Pak Haji di handap. Nah, jadi urang nu kudu beberes. Sok enggak Pak Haji ka tempatakeun. Nah, jadi urang nu kudu beberes ieu teh. Kan urang teh dunungkana. Urang nu kudu beberes Bang Jack.